Anu Kusin Kuring Hormat, Ketua Yayasan Husnul Khotimah. Bahasa Sunda. Al-Mukarram Nadir di Ma'hadul Madrasati Husnul Khotimah. Respectable all teachers of junior and professional High School Husnul Khotimah. Ibu, Bapak, Anu Kusin Kuring cinta. Dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khalaqal khalqa wa qadaral asya wastafa min ibadir rasulil anbiya bihim nata'assa wa naqtadi wa bihudahum nahtadi. Ahmaduhu subhanahu bima huwa ahla min hamdi wa husni alayhi wa uminu wa atawakkal alayhi. May yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu anzala alaihi rabbul qur'anan mubina balaghan liqaumin abidin wa ja'ala risalati rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, pemilik segala keagungan, kekuasaan, dan keperkasaan. Darinya kita bisa mendapatkan kasih sayang, cinta, dan bantuan. Karenanya, marilah kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat bermutiarakan salam, semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada baginda Allah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang hamba terbaik dengan lautan kesempurnaan dan mahkota keadilan. Tak lupa semoga keselamatan tetap tercurah limpahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Yayasan Husnul Khotimah merupakan tempat yang begitu indah bagi kami. Tempat yang memberikan kami arti dari pendidikan, pembelajaran, dan tempat yang memberikan kami arti dari kehidupan yang sesungguhnya. Teruntuk guru-guru kami, semoga Allah tetap menjagamu dan tetap menjaga semangatmu dalam mendidik anak-anak generasi bangsa. Asdiqai al-aizzah, la ta'saf ala ma fata bis-sabri wa ihtimalu fil murri, falaysa 'indallahi illa al-khair fi ibadi sabirin. Qul ta'lam ya ikhwati anna al-hayata tajurru wa imtihan wa la tufakkir bima madha bal fakkir bil mustaqbal. ولا يجب أن نفعل وهو على يقين إلى الإنسان سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأوفى. واختر لنفسك سبيل الواحد الذي غير معتمد على أحد غير الله وليكن رأيك دائما هو أبدا الأمر ثم النجاح. قم نائما نتمنى أن نعيش ما تحت ظل معهدنا الشريف. Together will be better. Ladies and gentlemen, tears have passed. Now it is real. This is what look beautiful and charming. Friendship will appear and always someone who would to begin to drift away. Because friendship is like a hand and eye. When the hand is injured, the eye will weep. And when the eye is weeping, the hands will wipe it. Friendship, dependence, Pentecost always decorate our beautiful time here.
until they arose. Our togetherness the head best on our motto. Salut. We definitely miss the good time here. When we study together, cry together, when we are happy, when we are sad. You are the best friend wherever and whenever. Stay friends. Sekarang 3 tahun kuring babarkan sareng babaturan. 3 tahun kuring diuruk, dididik, diatik ku janten guru. Kuring dipaparin mapatah, dipaparin pelajaran anu menadugi kaki wari. Melit murilit kana pejit, nyantik kana atik sanubari, sumarambah kana baya, meleketai kana lambai, nyocok kana jantung. Kapetik hasilna, kaala buahna, kagali betina. Katampi ku asa, kali kateda, kalinggar bundak, kalayan kusim kuring katampi pisan. Moal disimpan di handap-handap, tapi sejak disuhun di luhur embun-embunan. Mung hatur nuhun, raksa ketik kabingahan, teu aya tiasa kapikatos tangtos, ieu janten patineng pikeun urang sadaya anu moal kahilapkeun. Hatur nuhun ibu, hatur nuhun bapak, hapunten dina sagala kalepatan di diri abdi umumna, di sahabat-sahabat abdi sadaya. Abdi sadaya mung tiasa ngadoakeun, mung tiasa ngahaturkeun nuhun kana kasayan anu parantos ibu sareng bapak pasihkeun ka abdi sadaya. Mudah-mudahan kasayan ibu sareng bapak digentos ku Allah kalayan pahala anu ageung kacidang. And for my beloved teachers, I'd like to present my best gratitude for your guidance and advices to always motivate me, inspire me, to always improve myself to be better than ever before. I say thank you million, even I know that means nothing as far to recompense your sweet and toil. Ya asatidatil mahbub, Salamun alaikum minallahi ajrun ghairu mamnun, wala tadrukum wala batun fi tahdibina fil hadil khutbati wa tad'ullahi azza wa jalla an aqtuba wa sa'adatu wa tawfiqu wa astaghfirullahu li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal hidayati wa taufiq. Terima kasih karena telah mengirimkan kami doa-doa terbaik. Terima kasih karena telah menjelaskan kami dengan harapan akan masa depan. Jarak nan jauh kau tempuh untuk melihat kami. Kini kami pulang, ayah. Kami pulang, ibu. Sekian lama kami belajar arti dari kehidupan yang sesungguhnya. Kini kami akan segera pulang dengan membawa kelulusan yang akan kami persembahkan untuk ayah. Kini kami akan segera pulang dengan membawa kelulusan yang akan kami persembahkan untuk ibu. Inilah kami. Maafkan atas segala kenakalan kami. Namun
kami akan menggantikan dengan kebahagiaan dan membanggakan ayah dan ibu dengan keberadaan kami di sini. Ayah, ibu, semoga engkau bangga memiliki anak seperti kami. Tehila karerencangan sadayana hayu orang sasarangan berjuang bikin ngahontal cita-cita anu bakal ku urang jalani kapalina. Hayu urang sasarangan banggakeun ieu lembaga kanggo kapayuna supados ieu lembaga janten majeng teras kapayuna. Ku jalan urang harikatkeun kebersamaan urang, silaturahmi urang, kaistiqomahan urang pikeun ngajaga ieu lembaga. Sabab eta nu bakal jadi benteng kuat urang dijaga turun ka masyarakat. Ayeuna urang bakal papisah, urang bakal paanggang, parangkos titis tulis diajali. Pileuya sapunyere pegat simpai. Daya paturai pertenang deui, di mana aya papenak pasti aya papisah. Pamungkas abdi sinareng reng-rengan sadaya rerencangan nyuhunkeun pidoan ka ibu sinareng bapak guru sadaya. Abdi panginten pakaseja neraskeun ka perguruan nu leuwih tinggi anu leuwih-leuwih tibatan ayeuna. Kusabab kitu priyogina kami, priyogina alurang sadaya pidoa ti bapa sinareng ibu, terutamaina ridho anu kacida bakal berpengaruh ka urang sadaya. Panginten sagituna tiasa kapihatur, hapuntenna dina sagala kalepatan, bahwa dina ucap dina lampah. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.